Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ye. Mana Bang? Alhamdulillah. Sana sampai teh bade nawarkeun sampel tuh di Pali Lebah. Oh, sampai. Uhun. Seur. Lumayan lah. Oh, ayo atuh tong tingali. Yuk, atuh yuk. Terpriyogi pisan. Nah di Palih mana Kang sampena? Eta di Pali dinya tah. Oh, Yuk. masak atuh ti Payun. Kang ya. Oh iya. Uhun. Oh itu dugi ka tonggo hari itu. Uhun, di katonggo. Ieu teh kena sabaraha Kang? Ayong 1,5 juta ieu teh abdi teh. Oh diborong. Bade diborongkeun ka hoyong malah ambe henteu ieu deui. Oh, mohon. Borong wae. Duh, kumahanya da ieu mah abi mah terus terang wae gitu teh. Wanturana genan 800. Duh, 800 pisan abdi teh kieu ye Kang puguh. Abdi teh aya pesereun motor. Jadi upami 800 mah abdi kedah nambihan deui meureun kitu mah. Tos wae lah ambe teh hararese ayeuna mah teh 1 juta lah abdi mah. Terus mah nurunkeun deui. Aya motorna aya. Terus aya. Aya di ditu. Oh, pan aya nu abi oge tah rencangan di Bamirah. Aduh, tingalian ge hade engke ku abdi ari Mirah mah. Oh, nu ade. Uhun, jeung ku abdi ditinggalian atuh engke di mana? Tadi Palih Tonggo. Nya siap. Ayo kumaha ieu sampo atuh. Oh, sok ku abi di artosan. Nya sok atuh aya wantun 1 juta mah. Mohon atuh mangga aya dipasikeun sakitu mah. Uhun. Mangga. Datang deui bae. Nah, aing meunang bisnis dah. Atos aya 1 juta, Motor. Kang. Nuhun. Nyanggakeun sampeuna. Mohon nya. Nuhun. Siap. Eta mah dan tos ieu pas Mohon. itu bade di alak ku abdi nya. Nuhun, abdi bade ningalieun ke motornya. Mohon mangga. Siap. Alhamdulillah aing meunang ieu ladang sampe duit. Bob bisa aing jeung beli motor. Duit lain oi. Alah, duit. Tapi manyulkeun kitu anu sabulan Rajab. Ya, sabodo teuing. Moal bikin nyulurkeun zaman sakieu mah. Pokona duit arah. Ha. Jadi tinggalin euy. Bakat ku atoh. Dah, kan si ade. Halo, Dek. Dari mana, Ya, yang naik ikan motor. Da orang tadi geus ngaduitan sampe. Iya anu gaduh motor teh. Uhun. Ayo atuh tinggalian. Ayo lebat. Ieu, namana duitna ieu aing euy. Aing ladang sampo eueuh. Aduh, aing. Mana nya aing duit aing eueuh euy. Anjir, Kunaon mah? duit eueuh euy. Aing leungit Leungit duit. teu mengendakeun Kang artos abdi 1 juta ladang sampo. Aduh, Wah, buat hantu, di mana ge ngadas musuh? kan akang unggul nu leumpang ti lebakna ge lain. Duh, aing ieu duit. Aya ketang. Aya, Kang. Aya mah. Tenang. Beu atuh Kang. Galak. Beu, aduh nuhun ya mendakankeun. Ah, aya. Ngan. Ya, lamun ku batur mah eta bari bikeun nya. Wayahna meureun mah paro. Anjir, Pokona mah paro, lamun teu mah paro mah dibikeun da ieu mah geus meuli kuring. Kumaha? aduh aing itu mal jadi meuli motor aing kumaha. Sakarep teuing pokona mah paro. Anjir, tong kitu atuh Kang. 500. Tong kitu atuh Kang. Moal kajeuna Kang balik ulah deui. gitu Kang. Aduh. Rek balik kitu mah. Kang, saya tuh aing segitu ge bae. Nah, itu atuh munti tadi. Nah, siap. Aing tambahan atuh 200 teh Bang. Wow, No. Aing ieu mah.
Mau motor gitu. Aing kumaha teh si akang gitu nungguin motor. Deh aing teu bogasan duit oi. Sarua mang urang itu boga aslina ya. Ih, aya naon euy? Iya tuh jangan ngurut nanti kita pelak gini. Kita pelak gini kita ya. Warsi satu merenya. Nah, waras. Gampang. Ya kadang masih olot tenang bengkel butuhin. Heeh. Mudah-mudahan aya ka dieu teh nya. Nah, tuh. Mayan 100 ya mang. Cepet mah gua capek bang. Hing, Tah, beneran Olot sama. Alhamdulillah. Cager. Cager. Lah, yuk kan ngopi ya, ngopi. Ngopi, Ngopi kayak gitu. Ah, iya, tak kopi mah. Ya, kopi. Lain tas di mana? Nah, jauh liat lot. Kieu lot ya orang teh. Naon? Teu boga duit. Urang teh. Ya aya jualin ya, pada olot kadang sok ngabengkel geuning jeung pelak lot. Alus ya. Nah yang sabaraha? Lah, teuing tah Mang Dana mangga sabaraha tah? Sabaraha mang? Geus bae lah. 100 lah kebae. 100. Heeh. Bener. Bener lah kajeun Iya, aing butuh pisan. Butuh duit ya. Oke, like minum lah kopi. Sok-sok ngopi nu lah. Tenang we tenang. Aduh, ngeunah euy. Oh, ieu na bulo ada itu. Ya atuh buleun mah. Peda olos sok ngabengkel Iya, geuning gitu. Ya dijual ke Mang Dana cenah gitu tah. Geus 150-nya. Lah, 100 nya. Pantan 50 sewang ieu. Urang kajeun ieu teh bukan udun cenah. Oh, atuh aing teh butuh pisan. Sok lah kajeun. Ya ka sarung ngaduitanana. Tah ke Mang Dana. Sok lah dia. Heeh. Ya barang lah, aduh, singkir mangfaatnya lot. Iya, atuh. Mangfaatnya tah, barangna. Aing. Jeung tel pelak lot teh. Heeh, nuhunnya. Siap. Ayan mah tuh ya bu, hewan nun. Bisa balik, bisa bukan action banget. Balik. Nah, eta geuning nu bawa tan wing. Lah ingin nang meuli mah di si Porkas jeung di si Sade. Pani teh wing lot. Nah, urang meuli aing teh yang nyaho lah. Di gue penta ka si Porkas duitna. Embung dah wing udah mau ngajual ieu. Wayahna we gue kedikeun. Wah, gua bawa sok saliwarat udah bulan beli teh. Aing ketipu dari lagi si Porkas jeung si Sade. Duit aing 100.000. Aing kayak gua panggil si Porkas jeung si Sade. Aing dilaporkeun.